Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus menghibur dengan logat Sunda ya. Di dia Ki Kampak rek caritanya ayah teman Ki Kampak arana teh Boyannya. Tah iya Boyan iya teh manehna teh si pamajikan teh ka Saudi. Begitu ke Saudi, waduh mincrak mincrak eta mah nyaan ka Saudi mangkat geus 3 kali, 3 tahun geus 8 tahun. Ampun cek aing teh Boyan, kunaon Ki gitu nya. Nyebut ampun aing lieur ka sia. Geninganan ai imah sia geningan kos kieu wae. Pamajikan ka Saudi geus 3 tahun, lain 3 tahun 8 tahun. Eta mah jadi kieu nya tuh tadina teh awet rajet, si rumah tanggana teh awet rajet. Begitu mangkat ka Saudi teh, begitu mangkat ka ditu teh manehna teh naon hayang nyieun imah. Eta ngadak-ngadak aing geus di Saudi mah da bingung si awewe teh batur di ditu teh jeung salaki kadang mun ngobrol teh mun aya waktu teh. Ngan cuman nu jadi masalah kieu, kunaon awewena di Saudi di ditu di dieu teh teu dijeujeuhkeun 8 tahun ka Saudi teu jadi naon-naon. Ditempo taya entog we jeung soang 2 siki kabeulina teh eta. Jeung ieu weh aya motor butut, motor gede geus kempes, gilindingna teh siga nu leungit sabeulah dipipir kitu nya. Eta teh naon akibat manehna teh mincrak teuing asal aya kiriman mangkat ka Kaler, asal aya kiriman mangkat ka Pantura, happy minum-minum jeung rekana. Belepotan kadang tuh balik aya pamajikan telepon, "Yah keur di mana?" "Oh iya keur nyeusehan," padahal mah lain nyeusehan. Manehna keur dikelonin di hotel. Da eta boga duit kiriman ngakukeun bos cenah. Bos naon? Bos rongsokan manehna teh ngakukeun teh limbah logam. Padahal mah lain ngalimbah lain ngalogam. Pamajikanna jadi mesin ATM di ditu di luar negeri. Jadi unggal menang kiriman mangkat, unggal menang kiriman mangkat salareungit wae nyetil. Nah begitu balik pamajikan manehna nyiapkeun alasan. Alasan naon Ki? Alasanna teh naon si duit teh harita teh digadekeun mobil. Begitu digadekeun mobil teh keur pake usaha cenah nya, tadi nama mobil teh pake usaha. Si kol desel teh akhirna naon aya nu nipu nepikeun ka dibawa kabur di teangan ge teu beunang. Manehna nyieun saksi pura-pura 2 nu ngaheueuhan. "Heueuh eta teh cenah Burhan, heueuh eta teh Usup." "Heueuh bener ceu," cenah. Eta mah heueuh awewena geus teu loba carita deui. "Besok kita cerai," cek awewena teh. Eta menikot ngagebeg si eta nya, keur nginum kabesekan langsung. Eta mah nya anda langsung diceraikeun. Tadi dinya lamun urang teu amanah, tapi lamun anu amanah mah temen Ki Kampak nu hiji deui bisa dijeujeuhkeun. Kabeuli imah, kabeuli sawah, bisa nyakolakeun budak SMA, tah eta anu bener. Mentak aya bener jeung teu bener di dinya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.